Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ilmihi amin ya Allah. As-sadisu ari anu nomor kagenepna eta nikahu Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam buat nguningakeun nikahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Aisyata ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Radhiya muga-muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anha ti Sayyidah Aisyah. Wa huwa ari nikah eta mah katerangan ruya anu diriwayatkeun ieu mah ana Khadijah kana yen sanyana Sayyidah Khadijah eta lama tuwufiyat dina waktosna dipupusan ieu Sayyidah Khadijah ila rahmatillahi ta'ala muru kana rahmat Gusti Allah ta'ala hana luhur Gusti Allah ig tamma mangka ngarawas bingung sifat basyariah Kangjeng Nabi saha Rasulullahi Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah ku sabab kitu pajaa mangka sumping saha Jibrilu malaikat Jibril alaihi salam biwarokotin halna nyanak lamaran daun min warokil jannati tina sapalihna dang daunan sorga mankusin alaiha surata Aisyata mankusin anu dicap atanapi anu dilukis atanapi anu dicetak alaiha kana warokoh kitu tanaon suratu Aisyata rupi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha wa qala sareng misawur malaikat Jibril ya Muhammadu hei Nabi Muhammad assalamu yukri'ukas salam assalamu ari kasalametan eta yukri'uka macakeun yukri'uka macakeun salam ka anjeun pangmiwara asa ya Muhammadu hei Nabi Muhammad assalamu yukri'uka salam assalamu ari salam eta yukri'uka ngaoskeun Allah kanggo anjeun assalama kana salam wayakulu sareng misawur Gusti Allah ini jawaztu kalbikro ini saestuna kami cek Allah anu disaurkeun ku malaikat Jibril eta jawaztuka geus nikahkeun kami ka anjeun Muhammad albikro ka parawan alati tegesna istri parawan tu sabihu anu nyamian ieu lati hadihi surata kana ieu rupi pisamai anu tetep ieu surah di langit patazawajaha mangka kudu nikah anjeun kalati anta tegesna anjeun fil ardi anu tetep ieu surah di muka bumi dicarioskeun
tina sapalihna kautamian dinten Jumaah di antawisna nyata nikahna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Anu mana manaqibna kirang langkung sapertos diuningakeun dina katerangan ieu. Dina sabadana Sayyidah Khadijah pupus radhiyallahu anha, Kangjeng Nabi ngaraos bingung anu luar biasa. Kujalaran istri anu ngawitan kumantena ditikah, anu bela pati sanes kantena kamantena, tikawitan nagina, emutanana, waktosna, harta bandana kalebetkeun taroh nyawana, dina ngabela mantena jeung ngabela agama Allah anu disebarkeun ku mantena jeung dina ngabela sadaya kaumul muslimin dina raraga dakwah wafat. Tah ku jalaran kitu mantena ngaraoskeun bingung. Tah nalika Kangjeng Nabi bingung kitu mangka sumping malaikat Jibril alaihissalam nepangan ka Kangjeng Nabi bari nyanak daun tina sapalina daun anu aya di sorga. Anu mana dina eta daun teh aya gambar, aya cetakan rupi istri anu diuninga ku malaikat Jibril. Eta istri teh kagungan nami Aisyah radhiyallahu anha. Saur malaikat Jibril alaihi salam nyarios ka Kangjeng Nabi, "Hai Muhammad, Allah Ta'ala miwarang ka kami supados nepangan ka anjeun." Saur Allah, "Salamna ti kami kanggo salira." Salajengna saur Allah, "Kami geus nikahkeun anjeun ka ieu istri anu aya dina daun ieu." Nikahkeunana nyata di sorga. Tah kusab kitu anjeun kudu nikah secara lahir sakumaha kabiasaanana jami di alam dunya. Tak kusab kitu ieu istri nu aya dina daun gamarna pilarian ku anjeun di alam dunya. Supados ku salira ditikah. Ta summa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da'a bidilalati wa arada alaiha surah. Atuh sabada malaikat Jibril nepangan ka Kangjeng Nabi jeung nguningakeun informasi ti Allah Subhanahu wa taala perihal istri anu kedah ditikah ku Kangjeng Nabi di alam dunya, walaupun atos secara batiniah mah di sorga ku Allah ditikahkeun, tapi tak acat secara lahiriah di dunya nya Kangjeng Nabi manggil para sahabat, da'a bidilalati wa arada alaiha, manggil para sahabat. Salajengna Kangjeng Nabi nguningakeun ka para sahabat rehna mantena kasumpingan ku malaikat Jibril. Malaikat Jibril ngaoskeun salam ti Allah kanggo Kangjeng Nabi. Salajengna Allah Ta'ala nguningakeun rehna Kangjeng Nabi tos ditikahkeun ka hiji istri di sorga anu kagungan nami Aisyah, anu eta istri teh rupina seperti aya dina daun ieu. Wa arada jeung ngasongkeun Kangjeng Nabi alaiha kana dilalah atawa roh.
asurata kana rupa. Wa qala laha wa qala sareng ngadauk Kangjeng Nabi laha kana dilalah hal ta'rifina kitu naha nyaho anjeun kabeh bikron kaparawan pi Makata anu tetep ieu bikrun di Mekah tusabihu anu nyamian ieu bikrun hadihi kana ieu surah. Tah saur Kangjeng Nabi kadilalah anu artosna nyaeta ka telik sandi atawa ka anu tukang nuduh-nuduh jalan atawa ceuk basaina mah macomlang teh panglayar gitu. Naha anjeun apa ka istri bari parawan anu aya di kota Mekah anu rupina nyamian kana ieu rupi anu aya dina daun teh. Pakolat mangka misaur ieu dilala. Saur dilala saur anu sok paparinkeun informasi. Misaur kieu. Bintu sadiqika ari bikrun eta putra istri sobat gamparan Abi Bakrin tegasna Sayyid Abu Bakar radhiyallahu anhu. Radhiya muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ti Sayyid Abu Bakar. Saur eta dilalah misaur ka Kangjeng Nabi istri anu kagungan nami Aisyah bari parawan anu aya di kota Mekah anu rupina sapertos gambar nu aya dina ieu daun teu aya kajabi nyaeta putra istrina Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sahabat gamparan saur eta dilalah. Sabada Kangjeng Nabi kenging informasi kitu pada mangka manggil sa Rasulullah Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi Abi Bakrin ka Sayyid Abu Bakar. Radhiya muga ngaridhoan sallallahu Gusti Allah anhu ti Sayyid Abu Bakar. Dipanggillah ku Kangjeng Nabi Sayyid Abu Bakar.